Tah urang guru anu kudu ngandelan eta garis mana anu saena. Da margi kamana leokna murang kali dina eta garis terus aya leokna kana awon, aya kanu sae. Tah anu dikandelan ku urang teh anu saena. Matakna dina kurikulum merdeka disebut diferensiasi gaya belajar. Jadi murang kali teh benten-benten gaya belajar teh aya nu resep ninggal video, aya nu audio nguping, aya oge nu kinestetik. Aya murang kali pan anu sok kitu teh Jon. Eta anu kadang sok dicarekan. Cicing teh maneh. Teh cicing maneh nu kalor tok ibu. Padahal eta teh nyumponan kabutuhna. Aya 5 dasar kebutuhan pokok jalmi. Nu kahiji survival, bertahan hidup. Nu kadua freedom, merdeka. Nu katilu fun, bersenang-senang. Siap. Anu kaopatna aya nu disebut power, ngawasan. Tah murang kali teh nyumponan pangabutuhna salah-salah. Jeung aya nu disebut nu terakhirna love and belonging. Aya hoyong ditarima di hiji kelompok. Soalnya caper nih budak teh. Itu kamu kelas 7. Nuansa SD-na masih kene kan kalau pisannya pisan. Sok aya bulak-balik padahal eta teh keur nyumponan pangabutuhna hayang diperhatikan ku urang. Kan urang sok dicarekan gitu. Bagus. Padahal aya trik anu langkung sae bari ngobrol ka sanes teh. Entong dipiwarang urang kali nu merhatikeun urang. Caketan eta urang kali. Teu kada bari dipelong di obrolan. Kita pakai. Bari urang tetep. Jadi tapikeun yen urang teh merhatikeun manehna. Saur ngajar Dewantara mah guru teh menghamba kepada murid. Tapi hamba di dia konteks zaman baheula benten sareng hartos zaman ayeuna menghamba teh melayani murid dengan sebaik-baiknya. Urang mah pan sok yang dilayani. Ya, kamu itu rokok. Biasa banget. Enggak. Bari diaturkeun teh. Kapan dilayani melayani. Ya. Urang teraskeun deui. Urang bari refleksi diri we, bari refleksi. Dina urang ngarumuskeun TP, komok kejanten modul ajar, titikna tetap udagana ngahadirkeun dimensi nu tadi teh anu profil pelajar Pancasila, tetap ngahadirkeun. Tah ieu contoh tujuan pembelajaran ieu dina bahasa Indonesia. Pilih panjang terus di-share. Mangga atuh dibaca. Coba. Anu salajengna tah ieu. Henteu disebar kurikulum merdeka upami teu diversifikasi. Diversifikasi teh kurikulum anu diluyukeun jeung daerah atawa satuan pendidikan. Diversifikasi kurikulum. Nah, kada diversifikasi masing-masing wilayah potensinya benten-benten. Di wilayah Megamendung naon anu jadi ciri khas Megamendung? Atawa lamun dina Pakasaban naon? Atawa nyieun naon lamun di Megamendung? Tukang nyieun naon? Gemblong. Aya wacana dina bahasa Sunda anu ngadamelkeun sebutan naon? Bahasana naon? Eksposisi. Cara nyieun. Deskripsi ngagambarkeun kumaha cara nyieunna. Lamun cobi biasa didamel tujuan pembelajaran teh lamun nyieun gemblong kumaha? Peserta didik bisa atau dapat menuliskan cara membuat gemblong terus dari ketan aya nu sanes tina budak aya tina sabut
Ayo tina hui, ayo tina sangu. Bertanya tina sangu. Peserta didik dapat menuliskan cara membuat gemblong dari Ketan. ketan. Upami iya dianggo tujuan pembelajaran iya di daerah Cariu cocok moal. Wah, itu ya gemblong. Eta disebutnya diversifikasi. Oh. Hartos janten. Jadi luyu sarang kontekstual daerah masing-masing, kearifan lokal. Depan iya mungkin moal aya nyieun gemblong misalkan kadaharan di wilayah pasantren aya pujian kan biasanya. Kinten-kinten coba damang hiji redaksi anu ieu mangrupa ciri tina diversifikasi kurikulum. Antawis Taman Sari sareng Sukajaya. Cobi. Tapi ngeunaan pujian. Tapi ieu diversifikasi. Tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran anak. Cobi peserta didik. Cobi Sukajaya. Peserta didik dapat melantunkan pujian eling-eling yang ada di wilayah Sukajaya. Upami dianggo di Taman Sari biasa teh. Urang kali di Taman Sari kedah nado pujian nu aya di Sukajaya. biasa. Hartos janten matakna dina teori ke modul ajar simkuring ngaduikeun ieu referensi. Neneng teh nitenan nurutan anu ngaropea mangga bulan dape. Lamun istilah ayeuna nama ATM amati tiru modifikasi. Neneng nitenan nurutan ngaropea. Jangan mangga. Jadi ulah dugikan ke tidak dibaca. Bilih sapertos tadi. Bilih aya pengawas sapertos anda dan mapan tali pisan anjeunna mah. Jadi mana ya? Program pembelajarannya modul ajarna. Nah, ini biasa di Sukajaya ngadamel atawa nadong anu di Taman Sari. Nah, ieu geuningan nadongkeun khas Taman Sari. Sapertos kitu. Mangga dimodifikasi, diadaptasi, diluyukeun sareng wilayahna masing-masing. Kartos diversifikasi, simkuring moal macakeun aturan ngutkeun PP. Ieu nu penting mah urang aplikatif lah. Sapertos kitu. Akang. Janten upami misalkan tujuan pembelajaranna sami, misalkan pan urang masuk copy paste teh ya, janten lepat eta teh upami dina kurikulum merdeka. Nah, upami tujuan pembelajaran anak sami lepat dina kurikulum merdeka. Sudah lepat, namun memang cocok. Misalkan sekolah simkuring sareng sekolah teh ane kan benten wilayah patabi. Benten wilayah. Upami kontenna masih tiasa diadaptasi, diluyukeun sareng dua eta wilayah, tiasa berarti terlepas. Hartosna ulah aya keyakinan yen kurikulum merdeka kudu beda-beda sanes. Tapi kudu luyu jeung potensi daerah. Upami sami, jantos sami. Upami tiasa gampil nah kada susah. Terus itu orang itu jadi guru berarti beda pati. Ya teh ada ieu kurang berbeda. Itu kada. Lamun memang eta masih tiasa cocok diadaptasi. Atas. Jadi orang termaksakan yang benten. Lalu memang sami jeung wilayahnya teu masalah. Nah, iya. Contoh. Peserta didik mampu menulis teks prosedur tentang tata cara membuat gula aren. Kami di wilayah orang di Kabupaten Bogor di mana? Enggak ada mal gula. Rumpin aya? Entah di wilayah mana? Leuwih Naon tuh? Cibudut. Naon? Aya tinggal. Nomor 1 peserta didik mampu menulis teks prosedur tentang tata cara membuat gula aren. Misal di Cibudut. Kami di Rumpin murang kali bakal wanot teh ieu. Sareng ada mal gula aren. Moal. Sapertos kieu. Jadi diluyukeun sareng wilayahna. Anu redaksi awal mah samikeun we.
segera bingung kan tos anu di akhirna. Peserta didik mampu menulis teks prosedur tentang cara membuat gemlong. Gampil salah semua. Itu terus benten, itu diversifikasi kurikulum. Ayeuna pengawas moal tiasa nuntut kurang komo ke upami dina modul ajar benten margi eta mah teu aya patokan baku. Teu aya patokan baku sistematika modul ajar. Saya patokan baku ke bakal kabahas baik. Anu kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi kelangkaan barang sembako di sekitar Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong. Diversifikasi. Bingung lagi kan naon diversifikasinya? Ambilkan we ciri tatar daerahnya, ngaran tempatnya, pasti diversifikasi. Dan mau biasa dianggo di wilayah lain, iwadi di Cibinong. Kelas ke tilu hal anu wajib diperhatikan ku guru dina ngadamel modul ajar. Nu kahiji, tetap profil pelajar Pancasila sebagai muara dari semua proses pendidikan. Jadi kunci nama anu genep tadi eta muara pendidikan mah udah ganana. Diversifikasi kurikulum anu tadi terus dibahas sarang diferensiasi pembelajaran. Kuningan diferensiasi pembelajaran, diferensiasi dan benten sareng diversifikasi. Tak iso kabelit benten. Kami diversifikasi ya. Jadi kurikulum eusina tiasa diluyukeun dimodifikasi luyu sareng kontekstual wilayah daerah masing-masing. Tapi upami diferensiasi mah udah ganana siswa sesuai kebutuhan belajar siswa. Aya 3 kebutuhan belajar siswa. Anu kahiji sate acan muda gadinya anu paling awal di waktu dina waktos kurang ngawitan ngajar ieu urang kedah uningan pami dina kurikulum merdeka 3 kebutuhan belajar murid. Anu kahiji kesiapan belajar, anu kadua minat, anu katilu profil belajar murid. Janten ayat 3 kebutuhan belajar murid. Anu kahiji naon? Kesiapan belajar. Anu kadua minat. Anu katilu profil belajar murid. Nu disebut kesiapan belajar sapertos kumaha? Tanya kedah di awal kurang kedah nganalisis. Nu disebut tes diagnostik. Tes diagnostik teh kanggo urang apal di mana pemahaman urang kali. Oh, di pasihan materi-materi nu umumna we, nu kira-kira nu bakal diajarkeun ka payun. Gini teu apaleun. Dina jawaban-jawaban teh sadayana teh urang kali teh lepat. Eta disebutna tes diagnostis kanggo apal kelemahan urang kali. Di mana teu acan paham urang kali. Tes diagnostik. Jadi pemahaman kana materi. Upami minat, nah minat mah kaitanana kecenderungan urang kali. Nah resepna kana olahraga, resepna kana seni, resepna kana sains, eta minat. Kumaha hubunganna sareng basa Sunda? Sareng basa Sunda upami bade ngadamel tulisan kudu diluyukeun. Sareng gaya belajarna, sareng minat urang kali. Jadi kumaha nah barudak kedah merdeka milih sanes hartosna barudak milih sorangan, tapi urang kudu nyuguhkeun, kudu nyajikeun materi-materi pilihan. Ya teh urang pami ngadugikeun wacana teh ulah hiji wacana. Carpon misalnya. Tapi carpon teh kudu nyumponan minat siswa. Oh iya mah budak teh sepana olahraga. Pasihan materi konten carpon nu usina nyaritakeun olahraga. Karena seni nya kitu, karena sains carpon anu nyaritakeun perkara sains. Guru langkung uningan di Google.
Kartos jantan eta udah gana sanes murang kalina anu bebas, tapi murang kali bebas milih sabab orang masihan pilihan anu henteu hiji. Jadi pilihan-pilihan murang kali biasa bebas milih, tapi tetap urang kena apal heula naon kabutuhna eta murang kali. Ulah dugi ka urang masihan pilihan padahal murang kali butuh kangge sakon hiji. Jadi mubadir, jadi kena apal urang. Kumaha tiasana urang karena kebutuhan belajar jasa apal, tiasa urang kolaborasi sareng guru BP, guru BK. Di awal dina MPLS biasanya guru BK mah langkung taliti naroskeun perkawis gaya belajar nomor kali titipkeun mungkin guru BK nu kanggo kelas 7 ngadamel per kelas. Oke, eta pasikeun ka guru anu ngajar di masing-masing kelas. Lembaran akhirna, oh iya gaya belajarna naon. Tiasa ngobrol sareng guru BK, magi da ieu anu